Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina sahieu simkuring sakumaha biasa rek nyaritakeun ala kadar silsilah thariqah anu sampai ka simkuring, tetapi lain berarti simkuring ahli thariqah hanya sekedar kawasiatan langsungkeun haul, langsungkeun tata cara, sebab anu merenah jadi ahli thariqah kuarim ieu mah ala kadar silsilah hiji pun bapa kenging ti Abah Haji Dimyati, kenging ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail, oge kenging ti Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan, Kiai Dahlan kenging ti Kiai Husain Carita, Ki Husain kenging ti Kiai Asnawi Caringin, Ki Asnawi kenging ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim kenging ti Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Usman, Syekh Usman kenging ti Syekh Abdul Rahim, Abdul Rahim kenging Abu Bakar, Abu Bakar Syekh Yahya Isamuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Atak, oge kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti Ramana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Said Al-Mubarak Al-Mazum, oge kenging ti guruna Abu Hasan Ali Hakari, oge kenging ti guruna deui Abdul Farad Turtusi, oge kenging ti Abdul Wahid Tamimi, Abu Bakar Syibli, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Siti Samarufil Qurqi, kenging ti guruna Abdul Hasan Ali Ridho, kenging ti guruna Musa Al-Kazim, oge kenging ti Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Baqir, Syekh Imam Zainul Abidin, kenging ti guruna Sayyidina Husain Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain kenging ti Ramana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kenging ti guruna langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yattasil silsilatuhu huwa maqtu'ul faid, jelema nu berthariqah teu nyambung silsilahna, putus faid. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ulah nyangka bahwa di dia ahli thariqah komo kasim kuring mah, sebab ahli thariqah mah biasana cumplang campling. Ahli thariqah mah teu kanyahoan baheula di Tangerang aya jelema eedanan, teu kanyahoan ku sasaha ge eueuh nu nyangka edan we edan, kuari ge kan loba nu edan di Tangerang asli. Ieu mah edadan beda. Nah, eueuh nu nyaho setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun disangka nu edan we. Bahkan ku budak leutik kadang-kadang diome edan teh edan we meus. Tetapi aya salah seorang kiai Tangerang zaman Ki Khairun, si Ki Khairun lamun hayang nyaho edan edan wali. Coba bener tuh akhirnya si jelema nu ngadenge teh ya, nu ngadenge ngaranna Soleh datang kan edan, Waalaikum nya dempo we kieu, Assalamualaikum 3 kali karak dijawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam, minta doana kula wali, nyaga ka aing wali, aing mah nu edan, sia kunaon nyaga ka aing wali, tetep pangdoakeun kula pangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Ai sia nyaho sia aing wali tisa ti Kiai Hairun cenah. Kunaon ngabubak kemukakeun rahasia teh si Hairun cekna. Aing saking geus edanana masih kanyahoan keneh bae. Geus aing mah ngadoa bae ka Allah supaya aing dipendekkeun umur supaya 2 poe seminggu pae. Ieu ge asana Habib Rozak ngadoa pae asana. Wali membungka nyahoan, kuari mah wawalianan, jubah digedekeun segala rupa bariteun
sabenerna ya sakikituna ai asli mah masalah. Nah, warima jubah panjang, celana nolol ka handap janggot sakieu. Masya Allah, di Indonesia ambal aya tarang hararideung sakumaha dipekan bae. Tetapi itu asli, tanu asli mah sakumaha tadi. Ketika kajahuan cerik kan ya Allah ya Rabb, sakieu geus nyumput tapi masih keneh kanyahuan bae. Eta hayarun berarti lain jelema leutik. Bisa nyahuan ke aing kikieuan bae. Nah, henteu lila ki hayarun ge sarua lantaran nya ge berarti kanyahuan. Akhirna ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu mah lamun kira-kira geus beres malah mending anggeus ge teu lila mau. Tah jadi lamun geus kanyahuan walina, mau teu loba mah. Nah, di dieu loba nu geus kanyahuan walina ieu. Nah, saha ku yang ditunjuk ge. Kira-kira tereh eureunan ieu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar wali, urang diguyur hujan ketika taneuh tandus tatangkalan layu di hujanan, masya Allah iya kari ngeunah kajahuan ngeunaheunana mencet ke bos 100 kamari keneh geus beak daharna tiis di mana bae. Masya Allah, dek zikir tadi sarapan heula padahal mah teu kudu ditita jam 3 geus sarapan ti heula. Masya Allah, mantep jasa. Nah, ya kan tiis neuleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Aya hujan cai, aya hujan ma'arif wal asrar. Ketika jelema istiqamah dina tariqah henteu gideg-gideg, endek paharep-harep jeung bupati, dek paharep jeung gubernur, dek paharep jeung menteri, sekalipun presiden jelema tah mah kabeh ge isuk pageto ge bupati ge paeh, gubernur ge paeh, menteri paeh, kiai maot. Beda setting bahasana ya kan. Kabeh ge jadi ulah kusebab deket jeung pamarentah gibeg. Masya Allah, Kipu Doli lamun ceramah dekat bupati beda. Bupati hayang rada nambah ieu na tah ieu jurig nu sebenarnya mah tah ulah gideg dek saha teh dek saha sarua makhluk Allah. Ketika bener-benerkeun, ketika salah-salahkeun. Tadi Pak Bupati di dieu makomna makom tariqah nyaritakeun dahsyat anu ngomong. Teu beres Bupati ya. Ulah sekali-sekali deui sia di makom ieu nyaritakeun bola. Ye sembarangan. Teu meunang. Tapi orang doakeun persitana supaya jadi wali. Ya, atuh bupati dah heula kena jadi wali. Minimal wali kota lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'arif wal asrar, kudu istiqomah. Istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid. Hartina guru mursyid da nunuduhkeun kana suluk. Suluk hartina ngambah. Lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom. Aya makom-makomna nu dibuat dina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom. Makom tobat, makom sobar, makom zuhud, makom syukur, makom tawakal, makom khauf, makom roja, makom ridho, makom mahabbah. Niti dina makom-makom hiji-hijina makom. Suluk ngaranna lain satabrang parahna. Nah, ieu mah kulantaran makomna umum urang nyaritakeun secara umum bae heulanan. Ulah sambarangan mere tariqah ka jelema nu teu masantren, besi salah. Sangkilang nu masantren ge lu masantren, ukur heula geus sabaraha taun ieu masantrenna. Karak 5 tahun mah kakaraknya hos sakieu doang. Asal ditanya sakieu. Asal ditanya sakieu. Nu teu nyahoan mah oh berarti ngerojok sakieu. Lain masak caina sakieu. Ah eta
Sia masuk ka mana bae pikiran teh ngeres jasa tuh kan